dawa ganjungan kok puasa jadi colong. Poeknya pas tadi canggih no poeknya. Aing ya ngelaupan mau unggal poe ngan kelinci atau anakan-anakan atau iraha aing batiana kieu alah dan bawa kelinci aing teh kudu disunatan heula nya mana can anakan ge pada sia can disunatan kan aing teh tukang sunat. Oh bener heueuh ku aing disunatan heula kelinci awas lamun teu anakan ge sunatan ku aing. Iya lah. Wah itu nyolong manggu buahan nih ya ke kembangan acan nih ya aing mah dan malah paningnya di kerjain ku uing ning si gak tukang sunat wah ai dendam ya mah kerjain lah dan berpuasa kudu ngalaupan kelinci deh lah. Aduh haus kan keur puasa alhamdulillah puasa kedeung deui lebaran ngan ilo kabeli baju bedungnya astagfirullahaladzim saha eta we saha eta jama buah merenti luhur bong tukang sunat budeg aing ngerjain aing ya saha ya kan aing sadengen teh nya lain meureun aing sadengen lah ieu reungit Allahu Akbar. Saha ya malam bae kawin teh. Aing jadi merinding kieu mah Berang-berang jaba bulan puasa. Ieu teh karamunang sakieu eupan kelinci tapi geus deh. Kumaha ya balik. Apa lanjutnya eupan kelinci ya teh. Daun jama di situ dan mahaya balik tukang sunat kok ngompot kamus dikerjain ku uing balik arek ngan daugan yang buka puasa naon ya tadi sih ada biasa-biasa apa yang mau ganggu kurang-kurang gak bulan puasa kelinci karena menang sakit ya baiklah
pada anakan atau kelinci. Dan anakan atuh. Saya tengah segala deh kelinci tinggal kue di depan. Sok sekarang. Eta maksud sunat mis di dia orang. Kayak kalapa kakak beneran ya Win yang buka Sok sing seneng peperihan wingker puasa. Perasaan tadi teh anu pendawagan di dia ini eueuhnya. Oh, buahku si Imoy yang dipurak. Moy. Kan jadi ya, Mak. Oh, dia bukan di Umi. Tas nanda, tas gegero. Oh, yang tas gegero. Oh, tas gegero. Jangan kadieu nempo, bersihin teh gegero na. Sok, ada. Ya. Nempo. Ini si masih lesang kene ieu make sabun naon? Ah, pakai sabun colek. Ya, ulah make sabun colek ya. Sabun nu kieu ya. Ieu teh lamun ngumbah make ieu sabun ieu Esmin nya. Langsung bersih, langsung keset. Moal sang ieu. Wangi deh ieu mah. Nyari heueuh. Jatuh. Tuh ya. Ek digeroh daya tah ayeuna apa ek jeung isuk? Isuk lah. Oh, heueuh. Kade ieu bau seungit pokona mah. Mantap. Geus jeung itu. Oke, kadieu deui tas nganterkeun gerohan nya. Ieu suang bantuan ieu. Bantuan naon? Nah, geus jeung bae lah. Bantuan naon? Ya, bantuannya teh kan kelinci geus lila teh anak-anakan. Siga nama peda ieu teh kelinci can disunatan. Kan disunatan. Pan aya teh tukang sunat di dieu. Ya, ayeuna mah ning waras celina. Ting heunya. Siga nama pedah kamari teh. Kela. Oh, katinggalan kalapa ieu kamari kuluna. Alhamdulillah langsung waras. Alhamdulillah ya kalapa. Hih, kalapa diciuman. Geus ieu. Ayeuna mah banjir. Langsung makan. Ieu teh jalur apa bikang? Ieu mah bikangna. Iya. Sunatan. Ya, semangat. Ayo. Aduh, nak irung. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus disunatan mananya. Udah. Iya mah kelinci teu kabur siga zaman kamari nya. Heeh. Udah disunatan mau kabur. Kudu ditalian heula meureun. Itu ditalian ku tambang. Ah, kepal heula. Jung. Aduh. Kalau celi ya dah. Teh kadengan deui ning, moy. Naon? Ngomong atuh. Hei. Moy. Naon? Hah? Naon? Heueuh ieu kelinci geus sunatan sakene. Atuh enggeus. Lucas. Kan sakene sing geus bareng. Atuh enggeus. Hah? Atuh enggeus. Oh, heueuh geus. Ayeuna kan di. Ek ngepel. Hah? Ek ngepel. Kelincina. Erek ngepel. Kelincina ke mandian. Ek ngepel. Kelincina ke mandian. Atuh ayeuna mah geus burit karunya. Anggeus ah, bujang kalah ge ngomongna.
sahayusnya jok lagi biru jok lain tukang sunat itu tukang sunat aki ge bisaunya uing ora can buka motor ya can disunat aduh aing mah Hah? Atuh heuh ayeuna mah geus burit. Camalian kelinci. Geus ngepel mah ngepel we nya. Aya kemandian kelinci. Terus anakan di sungainya kelinci. Bagus. Itu nembalan. Hah? Kumaha? Cek adenge. Jam madang bae. Terus aing keur puasa. Jama euy. Dawa gandring aya di dia. Woi. naon mah Hah? Ngomong naon? aya naon gero Naon baru? Tak daw kan? Kandikeun, daogan uing eta teh. di mang refleks tuh iya tuh Bagus heueuh. Ieu teh daogan jeung buka puasa. Kalau ek dibawa kumaha gitu. Kala ini siga zamanna kenalnya euy. Oh, anu ek disunatan kabur. Inget eta. Awas ya. Lupa panggil itu si uing. apa sih yang minum daun teh euy Dawagan jungun kok puasa jadi colong. poeknya apa yang kangen poeknya iya ya lu mana poek teh apa sok kana hulu nih Sok ra. Kalau aja sih lah. Sok. Oi. Kira. Tuh asup. Asup. Siap. Atau ketemu namanya. Gagal singkeun. Gagal. Yuk. Gagal nih. Ada 3. Ini ya. 3. Gagal.